Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-mukarramun para bapak ibu sadayana, alhamdulillah dina ieu wengi urang sadayana tiasa riung mungpulung pamrog jonghok dina raraga ngalaksanakeun kewajiban urang hirup di alam dunia kanggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan mangga urang sadayana ngemutan urang dina ieu kasempatan niatan itikaf di masjid, niatan sajabiti itikaf di masjid urang raraga thalabul ilmi, silaturahmi oge ngaistirahatkeun kahirupan urang sadayana nu siang rariweuh ku kahirupan dunia. Urang encagkeun dina ieu kasempatan urang raraga ngadoa ka Allah, kadoa kanggo diri urang, kanggo kulawarga urang, mudah-mudahan aya dina pangjaga pangraksa Allah Subhanahu wa taala. Utami dina bulan Sya'ban ayeuna alhamdulillah tos lebet kana bulan Sya'ban urang uninga bahwa dina nisfu Sya'ban setiap amal urang sadaya bakal disetorkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Kalayan mudah-mudahan Allah nampi kana setiap kasayan urang sadayana, Allah ngahapunten kana dosa-dosa urang sadayana. Oke dina ieu kasempatan urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sing dipaparin panjang yuswa sehingga Ramadan nu ayeuna tiasa kalaksanakeun ku urang sadayana kalayan naon sambut bulan Ramadan ku kabungahan. Sabab dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraha biduhuli Ramadan, man fariha biduhuli Ramadan. Barang siapa yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, maka haram pikeun anjeunna jasadna kana neraka. Eta kawitna nembe bunga. Naon eusina bakat ku urang sadayana nyambut kana bulan Ramadan, bulan anu dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Ku kituna hayu urang sadayana ngadoa ka Allah kanggo diri urang, kanggo kulawarga urang nu aya nu tos teu aya sadayana, mudah-mudahan aya dina ridona Allah Subhanahu wa taala. Nas'alu li hadihi niyah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ila ratin Nabil Mustafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti sayyulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum khususan ila arwahim masyaihina kanggo guru-guru urang sadayana. Allahumma antafa'na bi ulumim naf'an mubarakalana walidinika linasi ajmain wa summa ila arwahi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruhi abaina wa ummahatina kanggo ibu rama urang sadayana.
wa zaddina wa jaddatina aki urang nini urang ti jihad rama ti jihad ibu walimani tamanaha hunaman ahabana jalmi nu mikanyaah nu dipikanyaah ku urang sadayana saroge urang bojo urang rai raka sobat-sobat nu tos ngarantunkeun sing emut diantawis urang seueur nu ngarantunkeun sing jadi gambaran almarhum pangersa Pak Oman almarhum jamaah-jamaah nu tos ngarantunkeun mayunan urang sadayana aranjeunna nu tos berjasa ngamakmurkeun ieu tempat ngamangpaatkeun ieu tempat mudah-mudahan sadayana ku Allah ditempatkeun ditambih nikmat kuburna ditebihkeun tina azab kuburna ghafarallahu dzunubahum Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'al fi qabrihim rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhum minhu barinar al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Bingfir lana wali walidaina amin nu teu daramang dohir batin mudah-mudahan aranjeunna oge nu gaduh nu teu damang paling utama pa Allah maparin kasabaran kalayan eta panyawat digentos ku kasehatan wasilahna jadi pangampura Allah Subhanahu wa taala jadi jalan naik ke derajat paineun Allah Subhanahu wa taala Allahumma inna nas'alu ridhaka daiman wal afiyata alaina zaiman wal barakatal manawiyata isyata alaina zaiman al-Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bil zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala
Bismillahirrahmanirrahim. Al-mukarramun para bapak ibu sadayana, syukur nikmat ka Allah dina ieu wengi urang sadayana tiasa keneh ngalaksanakeun pangaosan di saat manusia sadaya hoyong angkat ka ieu pangaosan. Sabagian wargi urang mah hoyong angkat ku teu damang sehingga teu angkat ka ieu patempatan. Aya oge nu teu angkat ka ieu patempatan seueur kaperyogian aya kaperyogian. Urang sami suhunkeun ka Allah kaperyogian urang ge sanes teu aya namun ku ngalengkahkeun ka dieu sing jadi wasilah digampilkeun setiap kahirupan urang sadayana. Oge aya nu teu sumping margi aya wagelan naon bae nganu jelas urang emut kana dawuhan doa-doa malaikat doa-doa saha Nabi Khidir alaihi salam. Ieu doa teh dipapatahkeun ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam anu sami dipapatahkeun anjeunna ku malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi. Kumaha kalimatna bismillahi masyaallah la yasuku khaira ilallah. Kalawan asmana Allah teu aya nu mampu ngagiringkeun kana ridho Allah angin pertulungan Allah. Teu aya Bu mik sakumaha tarikna diabringkeun sakumaha dioyodna anger lamun tu Allah teu digiringkeun moal tiasa angkat ka ieu patempatan. Seorang guru moal bisa nyolehkeun nu jadi muridna, ajengan moal bisa nyolehkeun nu jadi santrina, kolot moal bisa nyolehkeun nu jadi budakna. Nu jelas ieu teh pertulungan Allah. Mata kalimatna mun tiasa ngaos teh alhamdulillah. Nu kadua bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Teu aya nu mampu mengkolkeun gorengna manusia. Sakumaha aturan ketat anger we penjara mah loba. Sakumaha ayeuna ketat nu jadi kolot anger we seueur barudak nu malawidang. Sakumaha aturan sakola di satpaman di rantean lawang pantona anger we nu kabur mah aya. Nuduhkeun kana naon? La yasukurido la yasrifu su'a. Teu aya nu mampu mengkolkeun gorengna manusia angin Allah pertulunganana. Nu pinter teu ngahalangan tiba kana maksiat aya we nu ngarti ge tiba kana dosa. Ajengan ustad aya nu ti soledat. Naon deui Pak nu pinter loba nu ti soledat sadayana bae sabab teu aya nu mampu mengkolkeun gorengna manusia angin pertulungan Allah. Jadi mun cicing dina taat teh kacida alhamdulillah dina pada naonna ieu teh kersaning Allah, ieu teh padlah Allah. Nu katiluna bismillahi masyaallah maka nabi kumi nikmatin paminallah. Kalawan asma Allah terbukti tina urusan nu datang ka aranjeun minikmatin tina nikmat paminallah ti Allah sadaya Bu. Boro-boro sapiring sahuap nu dihuapkeun ku urang eta izin Allah. Mata geuning Abu Hurairah Ibu tilu dinten anjeunna teu tuang teu leueut di masjid we. Hiji aing ngaranna jalmi da beuteung mah kekerebekan kaluar ti masjid. Pendak jeung Abu Bakar nanya ayat dijawab ayat. Jeung Umar bin Khattab nanya ayat dijawab ayat. Ka Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib kitu keneh nanya ayat dijawab ayat. Pendak jeung Kangjeng Rasul teu kedah nyarios. Kangjeng Rasul tos uninga kumaha kana kerebekna patuangan laparna saha Abu Hurairah. Dicanda ku Kangjeng Nabi ka bumi. Ditaroskeun saur Siti Fatimah nah aya tuangeun. Siti Aisyah atau Siti Fatimah aya ya Rasul sapotong roti dipasihkeun ka eta kasaha ka Abu Hurairah nembe ge ngahuap bismillahirrahmanirrahim huap we ngahuap da eueuh di dieu mah eueuh roti ek dicontohan teh di ngahuap we eta saha Bu Abu Hurairah saur Kangjeng Nabi ya Aba Hurairah
Hei Abu Hurairah, nu dituang ku anjeun sahuap nu dituang ku anjeun bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sadinten ayeuna baji ajat geus sabaraha huap urang? Wah, hebat. Obat huap ku opat piring. Tah eta sagala padaya perkara teu aya kecuali izin Allah. Bu, geus hayang ge. Ngabelaan mulang ngaji geus siap meuli naon pais lauk hoyong tuang ka bumi teh Bu. Urang teh karek naon ngasupkeun senal ari lauk digantungkeun kana tina naon tina tulak panto ditingali teh keur dihakan ku ucing. Aya Bu rajin kitu nuduhkeun naon teu aya perkara boro-boro ning seueur sahuap ni dituang bakal dipenta pertanggungjawaban di Allah. Milik mah jeung rezeki ulah sok bingung-bingung. Loba jelema nu teu percaya kana rezeki. Ai ka Allah yakin, yakin Allah nu ngamilikan, yakin. Yakin Allah nu ngahirupkeun, yakin. Yakin Allah nu ngamaotan, yakin. Nah, ari urusan rezeki milik rek kumaha urang dahar poe isuk. Aya sok itunya. Ai ditanya ka Allah mah yakin. Padahal mah dina jero kandungan, dina jero beuteung urang salami 8 bulan 10 poe dina kandungan ku Allah dimilikan, ku Allah dirizkian. Punten Pak aya kalana punten. Aya jalma nu duitna loba, hartana loba, daharna henteu. Aya jalma teu boga duit, teu boga gawe, dahar wae aya. Cik mending dahar wae, jelema teu boga dahar wae, jelema boga hese dahar. Mending nu mana tah? Ternyata intina mah kieu keur ngaduktikeun bahwa satu suap yang kita makan itu sadaya izin Allah. Kumaha kalimat tadi? Maka nabikum min nikmatin, terbukti tina urusan nikmat sadana ge ti Allah. Kitu Kangnya. Jadi tanu dileueut ku akang cai saregot eta teh geus ditakdirkeun ku Allah. Bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, lauk nu aya di Citaneuy Ciloseh milik bapak contoh poe minggu isuk rek dahar lauk. Contoh ieu mah. Bari ayeuna aya kere di mana? Di Ciloseh. Geus aya ngaranan jang saha eta lauk. Allahu akbar. Asin nu dipanganaran ibu aya ngaran bapak, aya ngaran ibu. Poe ayeuna tah ditakdirkeun ku Allah. Naon ieu teh? Cai sabungkus, sakardus rupa-rupa, regot nu mana, cai nu mana nu geus dirizkian jeung urang. Ieu nu karek beak nu kamoal. Itu naon? Bahkan punten poe kamari ya. Jumaah kahiji, ayeuna geus Jumat kalima kamarinya. Jumat kahiji kamari dina sasi Januari. Yang Ustaz cenah aya keneh kalender aya, Mah Haji dinten Jumat aya keneh. Anjeunna dinten Senin ngantunkeun menta kalender jang Ustad jang di masjid doa naon teh ku abdi didoakeun singka umuran bari heureuy Bu singka umurannya sataunnya Ustad alhamdulillah pidu anak ternyata hari Senin geletuk ngantunkeun itu Bu jag-jag bahkan kamari jamaah masih di Cisayong daerah Selareum jam 2 masih keneh barang tuang asar tos ngagolepak ngantunkeun. Itu naon Bu? Keur nerangkeun bahwa rezekina geus nepi ka dinya wa makana bikum min nikmatin paminallah. Tah nu terakhir we bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ayeuna teh Ibu geus bulan Sya'ban. Rawah Pak bahasa urang mah rawah. Jadi ngaruwahkeun dak geuning ari bulan Sa'ban bulan Rewah komo memeh puasa sok ngabersihan makam eta teh tina kalepat ngaruwahkeun sabab dina hiji katerangan dina bulan puasa diistirahatkeun jalma nu aya dina siksa kubur diizinkeun ku sabab ngahormat kana bulan Ramadan. Jadi Bu bereresan memeh naon teh Bu? Memeh lebaran memeh puasa teh pamakaman kolot urang indung bapak urang aki nini bareresan jarahannya punya ngarwahkeun matak sok dipake barang tuang ngarariung sok aya saung di abdi masuk naon Bu bareresan ngecet dicet naon ge makam oge Ibu makam ieu mah dicet sisina kapan lining batu supaya katingali rada ieu we
nya ibu dicet aya saungan diangge ngalaliwat didinya memeh ngahuap teh urang doakeun aki maneh urang doakeun nini maneh selalu kitu ibu kapungkur ieu mah di lembur ayeuna geus mulai bergeser Bu langki teu ayanya di lembur mah abdi di Manon Jaya memeh ieu teh geus narelepon Mang Haji iraha beberes makam hayu dugi ka duka tah 3 tahun ka tukang mah aya keneh kamari ngaberesan mondasian supaya ulah laleungit bates geuning ya Allah ya Rabbi ngan kolotna geus teu araya ayeuna mah kolotna geus teu araya geus sareep maka kanggo urang sadayana kebiasaan-kebiasaan seperti kitu kanggo urang nya punya Sya'ban ya Rajaban mah rame masjid ti mamana Rajaban tapi geus datang kana Sya'ban eta jelema paroho maka saur Kangjeng Rasul didugikeun Kangjeng Rasul ngadugikeun dina katerangan bulan naon bulan Sya'ban teh bulan yang sering dilupakan lolobana jelema paroho bulan puasa bulan Sya'ban mah paroho kumaha Bu sabab manusia sibuk dengan bulan Rajab mah Rajaban saribuk Bu kaditu kadieu iraha sibuk deui bulan Ramadan bulan Sya'ban bulan Rewah loba jelema nu poho padahal mah di dinya saur Kangjeng Rasul dalika syahrun yang pulunas dina eta bulan manusia loba mohokeun kana manusia kana bulan puasa sabab baina Rajab wa Ramadan Rajabna rame Rajaban rame Bu haladir sadayana rata-rata geus Rajaban eueuh tah termasuk ayeuna Rajab teh naon arame Rajab Sya'ban poho wa Ramadan jeung Ramadan wah Ramadan mah can ge encan bulan Ramadan ka abdi ge alhamdulillah bajat geus aya nu ngajak tanggal 21 Pak Ustad diangken di bumi urang munggahan tuh tanggal 21 geus boga jadwal munggahan bisi ieu mah jamaah ti dieu di masjid ieu jamaah di tongoh rek ngajak ustad tanggal 21 mah moal milu abdi wayahna sabab geus boga naon jadwal munggahan nu kapikirna teh Ramadan nu kapikir teh Ramadan Rajabna sibuk jang Rajaban kukurilingan neangan dana jang Rajaban jang Ramadan geus siap jang munggahan tak boga hayam di talian di hayam teh dahar unggal isuk ge jeung hayam da hayamna di paraban keneh engke di daharna mah jang naon jang bulan Ramadan tak peuting ge ustad cenah aya peuteuy syukur atuh cing teh hayam aya cenah heeh neuneun luas siki cing teh nya jang Ramadan padahal can karuhan nepi kana Ramadan teh tapi jelema rata-rata sibuk dengan bulan Rajab sibuk bulan dengan Sya'ban cek Kangjeng Rasul ya jauh hari sebelum datang naon ayeuna Kangjeng Rasul tos ngadugikeun bahwa bulan Sya'ban bulan yang sering dilupakan oleh umat sehingga Kangjeng Rasul kumaha saur Kangjeng Rasul wa huwa ari bulan Sya'ban teh sahru turfa'u fihil a'mal dina eta bulan dina eta Sya'ban diangkat amal padahal mah ngangsitkeun ningkatkeun teh ayeuna bulan naon Sya'ban sehingga Kangjeng Rasul kumaha pa uhibbu ayyurfa'a amali kami ngarepkeun amal kami diangkat bulan Sya'ban teh wa anna shaimun kami keur kaayaan saum naon Bu artosna dina memeh nisfu Sya'ban seueurkeun ku saum sigana nu teu hadir ayeuna teh tas baruka meureun tadi paruasa atawa bapak-bapak nu ayeuna ulah lila teuing nya ustad cenah cek Ustad Dani teh naon sababna wengi naon tadi tas puasa can kaburu dahar alhamdulillah saraom teh tadi nu saom mah Allahu Akbar jadi Kangjeng Rasul di dinya nyeueurkeun maka saur sahabat kami teu ningali Kangjeng Rasul saom nu langkung seueur salian di bulan Sya'ban jadi salami Sya'ban teh Kangjeng Rasul mah ti hiji dugi ka 15 mah saom tadi 15 kali itu air jebatkeun haram sanes haram tapi makruh tahrim
makruh ngadeukeutkeun kana haram. Ari nu tara mah bulan Rajab ge tara puasa, nah ari memeh naon puasa. Teu kenging Bu, hilaful aula nyulayan utama geus we diparake mungahan teu masalah. Naon Bu? Kumaha lamun saum naon? Saum qada wajib eta mah, cumponan qada mah sabab hukumna wajib. Naon ieu teh? Alarem ngawartosan naon? Nya enggeus we tu ngaji masa kitu lah. Jebeunya urang sebatan heula nya Bu. Kalaresan Bu abdi gaduh jadwal sami di Pasangrahan bada Isya teh. Di kanggo ieu kasempetan bulan Sya'ban Bu. Geus we urang ngabahas bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban teh naon Bu tadi? Bulan yang dilupakan ku umat Kangjeng Nabi. Sabab manusia sibuk dengan Rajab, sibuk kumayunan Ramadan. Daras gitu Bu. Rajaban tiap masjid aya, tiap musala aya. Nah, datang beak Rajab, datang Sya'ban ngarere ngaji teh areueuh Bu. Naon sababna? Eta bulan nu sering dilupakeun Sya'ban. 2 sibuk kumayunan Ramadan. Tadi ke cek abdi tanggal 2 hiji mah geus boga jadwal. Man parwa biduuli Ramadan. Berbahagia kita dengan datangnya bulan Ramadan. Naon bulan Ramadan? Wah, dilipat gandakeun setiap kebaikan selama bulan Ramadan. Maka kusim kuring bade dibahas dina kitab Fadhailus Suhur. Sya'ban teh aya 5 huruf. Aya sabaraha cenah? Hiji shin. Naon Bu? Shin. Naon shin di dieu? Amma shin fi hada syahri syukrun. Hiji maknana syukur. Nu kahiji sina teh syukur. Naon Pak? Syukur. Syukur naon? Syukuran ka Allah kana kanikmatan nu paling mahal. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur. Sok Ibu, dunia loba, harta loba, mosbil loba, imah boga, kulawarga sarehat, duit loba, tapi ibuna geus maot. Kumaha kira-kirana? Mere kamanfaatan ka urang teu? Henteu. Berarti nikmat naon? Nu pangmahal nikmat umur. Nikmat umur. 2 nikmat sehat, dahareun loba, duit boga, nu nganteuran loba da geuring urang mah nya di alanteuran, raos teu nuangna. Naon sababna? Teu damang. Cager mah boro-boro ning pais lauk, goreng asin ge ngeunah iraha ari cager. Tapi gering mah boro-boro asin, goreng lauk ge goreng naon pais hayam oge teu raos. Naon sababna? Gering. Maka nikmatna sehat teh awis. Mata mun sehat kudu bisa dijaga, diraksa. Jelema beurang peuting hayoh we neangan duit. Geus jadi duit gering da kurang sare. Urang dahar tungtungna duitna beak deui. Kape naon pake beuli sehat, pake meuli ka dokter ka ditu ka dieu ludes nu aya. Naon ternyata mahal nasihat manfaatkeun. Mudah-mudahan ieu kasehatan nu dianggeng ngaos jadi kasehatan nu ditambah-tambah Allah SWT. Naon Bu? Hiji syukur. Naon Bu? Syukur. Naon aya syukur teh? Nyaeta al-wasful bijamili ala jihatu ta'dim. Ala jihati ta'dim. Nyaeta Ibu sifat tumarima diri kana pamarinti Allah. Naon cenah Bu? Sifat nu terpuji dina nampi takdir Allah. Saeutik alham gede alham leutik jeung gede ngayakinkeun ieu nikmat yang paling baik untuk kita. Leutik dah kitu punten upami urang sadar duit gede beak, duit leutik ge leos. Tapi lamun urang menyadari da leutik jeung gede geus aya posna, nu penting mah matak lamun ayeuna jelema hirup sederhana kumaha? Nu penting dahar, nu penting make, nu penting teu hese sare. Matak jalma nu sehat mah tilu nya, ngeunah dahar, ngeunah sare, ngeunah ibadah. Bapak-bapak raos doang. Cager berarti. Raos kulam tibra hees subuh ge sehudang. Nu katilu
ngeunah ibadah. Ngeunah can ibadah. Tah eta ieu meuni geus karek setengah 8 asa geus kesal ieu teh. Ngaji mah daon teu betah. Berarti can sehat bener Bu, can sehat rohani jeung jasmani. Sehat ngeunah dahar, ngeunah sare, ngeunah ibadah. Itu jelema nu sehat jasmani jeung rohani. Jasmani butuh tuangan, rohani butuh ilmu, hikmah, papatah, tausiah, eta teh naon Bu rohani butuhna. Jalma nu teu dahar sapoe, 2 poe, 3 poe. Jalma nu sehat kuat moalnya teu dahar sapoe, 2 poe, boro-boro 3 poe. Karek ge jam genep geus kekerebekan beuteung teh. Eueuhna naon di imah pan geus kahareup nangkring dina bubur. Geus kahareup neangan sorabi, geus kahareup neangan leupeut. Kakarek ge jam genep, jam 8 kekerebekan we da can manggih kejo. Ari basa can dahar cenah, pada ama bubur eta teh nya. Can dahar cenah pada ama leupeut 2 gepok eta teh. Jadi kanggo urang sadayana ya Allah, sehat teh raos tuang. Tapi sehat roh jasmani di mana teu naon, teu sehat, alim dibere leupeut teuas, dibere bubur ge sebal, dibere sagala rupa alim, nuju teu damang mah nujukeun awak teu sehat. Nya Bu, nuduhkeun awak teu sehat. Mun sehat mah butuh dahareun. Sami rohani oge mun ngaji terus-terusan, teu ngaji teh asa jadi hutang, teu ngaji teh asa lapar, asa haus, asa masalah dalam hidup kita karena teu ngaji. Oh eta teh sehat hatena. Ngan lamun tahunan eueuh, rajaban eueuh, muludan eueuh, bulanan eueuh, mingguan eueuh, berarti naon? Teu sehat naonna rohanina. Jasad butuhna tuangeun, rohani butuhna siraman atanapi tausiah, akal butuhna kailmuan. Ibu sehat teu jasad urang? Ngeunah dahar, ngeunah sare, ari ngaji betah. Hayang lillah, hayang tereh, hayang leusan. Nah, itu teh jadi indikasi mun ngaji teh resep jeung betah, teu ngaji teh teu betah. Oh, indikasi sehatna awak urang. Ayeuna ngajina hayang saeutik mah, nu dahar karek saeutik, saeutik alhamdulillah. Eta teh karek mulai cager tah. Jadi nu ngaji hayang sakedeung teh eta teh karek mulai cager. Da ari nu lila mah nu hayang loba dahar mah naon cager. Hayang nu loba ngaji mah semakin manusia berilmu, semakin kurang ilmu urang, semakin butuh ilmu urang. Itu bu cirina teh. Jadi semakin urang sehat, semakin kurang kana ilmu. Eta rohani, teuy akal eusianku pemikiran anu sae. Hiji syukur, 2 naon Bu? Sya'banun. Hiji shin, 2 ain. Naon Bu? Sa'ban, ain, ahdun. Ahdun teh janji. Ibu gaduh janji teu? Urang boga janji, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Dina alam roh, dina alam rahim, urang sadayana ditaros ku Allah. Nah hakam anjeun, alastu bi rabbikum qalu bala. Nah naon teh? Nanya Allah. Pangeran, kami teh pangeran aranjeun, syahidna, kami nyaksi bahwa Allah pangeran urang sadayana. Tah urang teh kapan aya pangeran teh kumaha ngalaksanakeun parentahna, ninggalkeun setiap laranganna. Janji ka Allah supaya diciptakeun manusia teh dibikeun ibadah. Jadi janji urang hirup di alam dunia teh pikeun naon? Nyaksi ibadah ka Allah Subhanahu. Da urang mah lain di ala dagingna, aya nu di ala dagingna. Naon? Sapi, domba, hayam di ala naonna? Dagingna. Aya nu di ala sorana? Naon? Manuk. Aya nu di ala ngapungna? Naon? Japati. Cik aya teu japati harga 500 juta? Aya. Baheula yo orang rerencangan putra teh orang gobras japati juara di Lanut kapung potret ditawis 400 juta. Cik jeung sapi gede mana eta dagingna? Gede sapi.
Rek teh modar. Rek teh paeh, kira-kirana eta kumaha? Dituangna ge mun geuringna ge kapencit teh moal sabaraha? Jeung moal daek ngadaharna ge. Da naon nya jeung karunya tuh 400 juta kapungkur tahun sabaraha? 2005-an baheula 400 juta. Komo nu ayeuna duka sabarahaan. Duka aya duka eueuh urang dieu. Ka di abdi ge aya penerbangan teh, Bu. Aya di daerah naon di Mumbungang aya penerbangan teh. Di daerah Sukamaju Kidul aya duka sabaraha di dieu aya seueur. Alhamdulillah aya jutaan teh eta. Aya juta. Nah nya da ge jutaan maksud teh harga sapi 20 juta da diala dagingna, japati diala ngapungna, manuk diala kamari. Abdi tuh Ustadani ge terangeun ngaji ka Singaparna mulangna karerencangan eta makanan naon manuk naon tah suren naon surennya anakna 1,5 juta asa teu wani mending kene meuli anak domba cing teh tuh da lain diala naon dagingna jang urang mah nu teu resep mahal. Nah sing ditawisan ge tah kamari di dieu ge sami Ustad tah cenah bisi hoyong cenah ditawaran Pak manuk ge suren tadi dia tadi Salam Nunggal ge aya di Sirnagali aya bilih hoyong cenah lah pamajikan gitu ka Paraban cing teh komo manuk. Jadi maksud teh riweuh mending keneh lauk we teu diparab ge teu ganeng. Allahu Akbar abdi boga hayam 3 siki ibu naon di sangkilang dikerem ku naon teh ku jaring da lapar meureun ibu nepi ka tangkal cengek beak nu batur daun bawang daun bika parotong Allah itu di paraban Kang mulangna sonten tadi enjing-enjing di parabna jang ustad cenah hayam tuh cenah dikebah ka balong aing hayam leutik ke gunung nyokotan ka balong da dikebah meureun keuheul kudu bogana dikebah ka balong lumpat urang teh atuh nyokot ka balong jadi ibu capek teh nu teu resep ai nu resep mah dugi ka 18 tuh nu surena kamari 18 indukanana ge Allahu Akbar ibu kabeuli ekstrail kabeuli mobil ladang naon teh ladang manuk teh kabeuli mobil ku hobinya da hargana sabarahaan ai urang teh baheula oh tak kitu nya jadi kenerangkeun naon ahdun janji ka Allah pikeun naon ibadah anjing paeh bilatungan jalma maot balitungan urang mah da umur panglilana nya Bu lilanya cik ai sapi sabaraha tahun umurna 2 tahun asasan panggih nu panggih sapi 70 tahun nya eueuh sigana ucing we ucing abdi ucing geus kamari 4 tahun 5 tahun da geus sabaraha kali nganak lah ternyata abdi maca dina buku ucing teh ibu usia 8 tahun teh mampu ngalahirkeun 83 ekor lamun terus sinang anak 83 ekor ai 8 tahun budak urang geus boga anak encan boro-boro boga anak hudang ge encan can dikeureut-keureut acan boga anak manusia mah panjang umurna naon geuning ngahaja dibere kasempetan pikeun ibadah supaya lila amalna tos lah Bu jadi urang janji ka Allah naon janji ka Allah pikeun ibadah ka Allah geus jadi ibadah can salat ge hese ibadah teh salat ge poho ka Allah teh komo keur gapleh keur salat ge hese nya ka Allah teh sok ibu sok keur salat Allahu Akbar teh ingat segala rupa jadi ku hese-hesena salat keun bae lah Bu diajar ulah eureun ngan saurpun guru aya 3 tempat nu kudu diusahakeun khusyuk hiji dina takbiratul ihram hadirkeun Allahu Akbar niat abdi salat duhur fardu lillahi taala 2 dina iftitah Allahu Akbar kabira Allah nu maha agung kabira kalawan agung sanyana di maknaan mun bisa hiji dina takbiratul ihram 2 dina iftitah 3 dina Fatihah
Dina Fatihah sing inget ka Allah. Lamun dina Fatihah keur poho ka Allah, komo dina sujud, komo dina tahiyat. Jadi ibu-ibu, insyaallah lamun urang inget dina Fatihah moal poho rakaat. Aya ibu-ibu, bapak-bapak nu sok poho rakaat. Tah eta teh malaweung salatna teh. Dijamin eta teh malaweung. Jadi ibu naon Bu? Ahdun janji ka Allah, janji ka manusia. Kade ulah jadi jamin nu ingkar janji isuk pageto kitu ulah janji petak eta teh dosa lisan kan. Dosa lisan teh 5 lah nu disebutkeun teh. 1 ngabohong, 2 ingkar janji, 3 sumpah palsu, 4 naon Bu? Muji diri teh goreng eta teh. Duh mun teh aya abdi mah geus kumaha Pak Ustad di dieu teh. Barudak sia mun eueuh mamah mah geus ka rumaha maneh teh. Ibu meni sok gaya muji. Aya sok kitu, teh aya bapa mah rek kumaha maneh teh dalahar sia. Untung aya bapa. Sok sia mun eueuh bapa rek kumaha. Sok kitu lin urang teh. Padahal mah Allah nu nakdirkeun urang ge. Aya kan nya jelema sok muji sorangan. Teu ku abdi mah. Eta atuh leungit amal teh. Tah eta geus lah teruskeun janji ka Allah. Wajib dibayar, wajib salat qodoan, puasa qodoan. Eta teh janji kepada ibadah ka Allah. Oke janji ka manusia, kade naon bae bisa ulah ingkar janji. Ahdun. Kunaon kudu beres hubungan jeung Allah jeung manusia. Pan ku Allah didugikeun dzurribat alaihimuz zillah. Aina masukipu illa bihabli minallah wa habli minanas. Allah bakal nimbakeun kahinaan pikeun jalma nu goreng hubungan jeung Allah, goreng jeung hubungan manusia. Daek salat teu wawuh jeung tatangga alus henteu? Henteu alus jeung tatangga, babagi jeung tatangga, sosialna alus tapi tara daek ibadah Jumat acan. Cilaka. Kudu kumaha tuh? Jeung Allah alus, jeung manusia alus. Jeung Allah sae, jeung manusia oge sae. Tak kitu Bu. Naon deui? Naon tadi teh 1 sin, 2 ain, 3 ba. Kunaon ibu kudu alus? Cumponan janji jeung Allah jeung manusia. Sabab kadituna aya alam penantian barzahun. Aya naon? Barzah. Bade ka barzah ibu-ibu? Ya geus barahu taneuh kieu ye. Betah keneh di alam dunia. Sok minta panjang umur. Rek sabaraha taun deui Pak Haji, Pajat? Ngan cenah Bu, saur Rasul umat kami antara 60 sareng 70. Aya nu tos langkung 70. Ih kacida hebat. Nah atuh padlah ti Allah teh. Aya nu 60. Nah, duka nepi, duka moal kana 70 teh tah. Bisi genep hiji, bisi genep 2 tah. Tare nu terang. Sikana aman keneh abdi mah 42 can teu genep 10. Gusti nu agung. Can karuhan Pak Ajat. Nu karek nepi abdi kana genep 10, nu karek nepi kana 70. Tapi menta mah kitu ka Gusti teh yang terbaik. Da cenah alusna mah kieu yeuh alusna mah Gusti mun abdi mangpaat ku panjang umurna, panjangkeun umur abdi. Gusti mun abdi panjang umur tambah wae dosa maotan abdi. Arek ngadoa kitu moal. Rada betah keneh urang nya. Dosa tuluy ge betah keneh Gusti. Nyah panjang umur mangga beda sareng jeung Rasul, pangsae-saena jalma mantola umru wasuna malu. Tos naon? Barjah. Bade ka barjah bade maka siapkeun amalan. Naon umatak nyaangan di kuburan? Salat 5 waktu. Naon deui? Bu maca Al-Qur'an. Lah kebaikan-kebaikan selama di alam dunia jadi cacaan. Naon deui? Sa'banun alif. Naon alif teh isbatun, tetepkeun dina hate urang. Naon nu kudu tetep teh? 1 syukur, nu kadua tetepkeun janji teh cekel ulah robah, 3 tetepkeun yakinkeun barjah aya nungguan urang, tetep isbat mata tetepkeun iman Islam nu mahal mah.
Mata aya doa dina talqin tah ieu. Sabbatakallahu biqauli sabit. Sabbatakallahu biqauli sabit. Sabbatakallahu biqauli sabit. Mugi Gusti netepkeun ka anjeun kalayan ucapan nu tumetep. Yusabbitullahu allazina amanu biqauli sabit. Kalayan ditetepkeun anu netepkan kana iman jeung Islam. Matak saur Sayyidina Ali tamamun ni'am mautu mal imani wal Islam. Kesempurnaan nikmat adalah ketika iman jeung Islam aya dina diri urang. Naon terakhir? Nun Sya'banun di mana geus ngabogaan sifat nu tadi naon wae syukur nyumponan janji ngayakinkeun alam barzah jeung tumetep istiqomah dina kayakinanana nurun bakal jadi cahaya bakal jadi nyaangan kana hirupna sehingga emutanana naon caang manahna jembar hirupna teh senang kusabab naon ngayakinkeun sapertos tadi ngalamun jelema teu syukuran naon deui teu nyumponan janji kalau jeung jelema teu daek salat goreng jeung kulawarga teu nyumponan janji tuluy naon Sya'banun naon teh teu yakin kana alam barzah mangke we paeh malah kumaha nu hirup dipalidkeun aya nu kitu nya mun nya dipalidkeun kira-kirana kumaha bohong eta mah nangtangna keur hirup da anger teu diurus mah nya Sya'banun naon nurun bakal jadi cahaya tapi lamun boga sifat nu bae kumaha bakal jadi poek dunia teh poek we ustaz cenah ka dieu naon cenah ieu urang mah cenah hirup teh pararoek kieu nyebutna teh pararoek padahal luhureun sirahna teh 100 watt lampuna teh naon jelema naon sabab pikiranana goreng sangka teu yakin ka Allah teu ngartieun alam barzah hirupna teh hayoh we mikiran duit we jeung duit teu ingeteun kana maot eta bakal dibere poek we teu dibere duit abdi gaduh rencangan ustaz ka dieu cenah naon longok ka dieu geus lila teu panggih naon hirup teh cenah pararoek kieu di alam dunia teh ustaz kan abdi sok heureuy gitu kumaha di alam dunia teh yeuh abdi panggih jeung baturan kumaha alam dunia teh wah ustaz di alam dunia teh pararoek kieu padahal mah cek abdi lampu 100 watt luhureun imahna bari naon lampuna ge lampu naon bu nu kitu teh geuning nu loba rantuy-rantuyan lampu hias da imahna ge gede imahna ge alus bari halamanana ge sabaraha puluh bata ketika dipanggihan mah poek cenah di alam dunia teh ngeunah kene ustaz cenah seuri-seuri we heueuh naon deui pikiran naon di alam dunia sarua we keur puyeng mah di alam dunia keur puyeng mah puyeng ngan ngemutan yang urang ternyata gampang mun urang sadayana ngayakinkeun kana bulan Sya'ban syukur naon deui geus paroho deui we meh balik teh hiji syukur dua nyumponan kana janji tilu ngayakinkeun alam barzah opat tumetep dina tilu keyakinan tadi nu kalima nur atawa nun bakal jadi cahaya mudah-mudahan didugikeun aya manfaatna aku lu qauli hada astagfirullahaladzim li wa lakum kanggo ngeusian bulan Syaban hiji naon Bu hiji nyaeta tadi saum nu kadua seueurkeun sholawat sabab surah Al-Ahzab ayat 35 pami telepat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi lungsurna dina bulan Sya'ban oge amalan-amalan gugah wengi atanapi sedekah sekecil apapun utawi ke menjelang nisfu Sya'ban aku qouli hadza astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.